Halo rencangan sadayana, nami Abdi Nenda Ulia Rahman ti kelas 12 IPA 3 SMA N1 Cikarang Barat. Di video ieu Abdi hoyong midamel es campur al Abdi. Energi es campur atos ngabogaan seueur penggemar. Es campur ngabogaan rasa amis serta seger anu benang ti campuran rupa-rupa buah, es parut serta kuah sirup. Tah kanggo anjeun anu henteu sempet neser sarta ngasaana ulah rempan, magi kiwari anjeun tiasa midamel sorangan di imah. Hayu atuh langsung orang bikin. Bahan-bahan kudu disiapkeun nyaeta di dieu aya beragam buah-buahan, aya buah melon, buah pir, buah anggur, buah alpukat, buah naga. Ieu teh teu kudu sama sesuaikan sareng kesukaan rencangan. Aya sirup, aya gula, cai, jeung es batu. Butik sarta potong sadaya buah-buahanna jadi sapertos dadu. Lalu sisihkeun. Rebuslah cai sareng kalawan gula ke usik dugi ngagolak. Sanggeus gulana teh larut sarta ngagolak, matikan kompor. Saterusna siapkeun hiji mangkuk saji sarta tatah buah-buahanna kalawan rapih dina mangkuk kasebat. Saterusna tuangkeun larutan gula nu geus urang masak. Kaliwat letakkan es batu subudina haturan luhurna. Saterusna sanggeus sadayana rengse bikeun sirup di atasna minangka palengkap. Aduk rata.
siap disajikan kanggo menu pencuci sungut keluarga Anjen. Wilujeng mecakan.